Pamirsa kondangu anu sami-sami ngupikeun ieu dongeng enteng pangbeberah manah dina jejer carios nyaeta Ngapruk. Atuh dongeng ieu disponsoran ku Nyata Lodong sareng Canduan. Pamirsa kondangu sadayana mugi dongeng enteng ieu sing jantet menghibur kolbu pangbeberah manah mangga urang keraskeun deui dina anca nu kamari. Kacarioskeun pamirsa kondangu harita teh Kang Wawan nu maksudna teh rek ka pasar. Maklum hari jalana ti lembur teh nyaeta masih keneh loba kebonan seperti kebon sampe, kebon sau. Pamirsa kondangu sadayana nuju ngadaplak teh aya nu laksonan ti tukang pokna teh. Wan, rek ka mana? Yeh, rek ka wetan mang. Ya betul bareng. Ah, kenanya nambah ya mang itu heula. Yeh, meh tereh bro ah. Ada heuh nya atuh, celak harita teh. Mang Wawan teh, Kang Wawan teh harita teh naik dibonceng ku Mang Ahmud. Sarada jauh di harita teh. Ari pek teh anu nanya ke Kang Ahmud teh. Mang Ahmud rek ka mana? Harita teh Mang Ahmud teh bari nembalan bari ngaliuk. Yeh, rek ka wetan. Aing geus kitu teh, aya gurudug teh harita teh motor teh ka kebon sampe. Ditepakan harita ku Kang Wawan teh. Mang. Ieu teh kumaha ieu teh ka kebon sampe? Aduh. Hampura wan lila tinggal yeuk. Jadi meureunnan sore si mana horeng lila tinggal yeuk anu nanya setangna mengkol jadi kukurubutan kebon sampe. Aduh ngagaloler harita teh. Dinu kamalir. Mang Wawan harita teh nganyet dinu ladar. Aduh, motor harita teh nyungsep dinu kamalir aya Mang Ahmud harita teh. Nyaeta ngait dinu rungkun salak. Ah, keramet teuing kitu pamirsa kondangu. Mangga ngaso heula. Untuk mendapatkan berita selanjutnya silahkan tekan tombol like, subscribe dan nyalakan loncengnya.